alhamdulillah itu anu kira enggal di damangkeun deui. Amin. Sareng dia ngontor ka Muhammad junjunan urang sadaya Nabi nunuyun sangkan sadayana teu nya. Amin. Ya urang dayan karin naja ibu saya ya Bapak unggul kali ibu bapak di PPRI Mas burine teh rencang burine nih sono biasanya terus rang sim kuring sono komo harita nuhun teu kabayangkeun bakal tiasa kempal deurang ibu bapak guru. Jadi pernah harita pabayang matanya tadi didongengkeun margi tensi tes per 58 biasa mah pami di ICU mah seseueurna liwat. Alhamdulillah sing tiasa wangsul di meni wah 2 minggu 3 minggu sabada kalau bisa bersin bisa kami eta tetepin biasana sore jadi sabada bersih teh negatif jadi pemerenan tah jadi alhamdulillah ngabisan sim kuring tiasa ngariung deh mudah-mudahan tiasa ditepangkeun deui engke langsung iraha ini waktos nampi serat teh bingah jeung ruas bingahna disin bade silaturahim mung ari dina seratna mah ada ka ibu unggul dirinya teh ibu tas mungkin sen tua perpol gitu air mamanya jadi tim Korea di sarang ku Pak sending ya antosnya kantos tepas no mungkin salah lami 4 tahun aya nu 5 tahun anu 7 tahun nian tepang deui silaturahim penting rahim teh sumping pan jadi kapenak aya keneh gitu bayang dina riung geuring tos aya ari dongeng benten meureun jadi pelebah takdirnya ya takdir mah sim kuring ikhtiar mah tos maksimal mung takdir mah nya gitu ya ditampi lah mudah-mudahan janten kifarat. Nah, minangka pribumi judulna mah pribumi eta tapi sanes margi nah segi positifna pandemi meureunnan ya teu kedah dangdos serius ya teh nu bade silaturahmi teh ka UPI gitu sim kuring teu kedah ngemutan nyuguhan teu kedah ngemutan tempatna di mana sareng saja silaturahim insyaallah sok serat nas bade silaturahmi dan audien ngupikeun orang kupingkeun we ti tamuna jadi audiensi teh naon nu bade di audiensikeunana angga ngobrol naon ngaler ngidul ngalubarkeun ka sono ngadongeng bapak kitu sim hoying teh yes pupuh pep kalau ngadugikeun ngadongengkeun naon pamaksadanana meureun teh jiga ieu nampon goreng hoyong ngopingin Pak Jep ge upam kapalai upami tiasa dicumponan pami ka badan upami henteu tawakuf itu pangitannya teh sim upami jaga sana kira dan upami
mana dia enten ngasih kamu saya di hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Ibu Kadep ya ke upami nilik kana istilah audiensi janten pihak pribumi mah bade ke di pihak ten supaya langkung urang keun mangha bertela maksa tenepi sareng tujuan sumpingna kana ieu forum. Ku kituna mangga bade dilulungsur ka Ketua PPBDI Bapak Encep Ridwan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji kali syukur urang sanggakeun ka Gusti Anu Maha Suci, puja anu ngayuga urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur urang sanggakeun ka Allah Anu Maha Ghafur. Shalawat mi wassalam urang curah limpahkeun ka panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu seungitna ka jamparing angin-angin, gumiwang sajagat ingwang. Tehilap ka para sahabatna, para tabi'it, tabi'ahumna ti awal tuk dugikeun ka akhir zaman. Bapak Profesor Yayat Sudaryat anu kusim kuring DP hormat, Ibu Ruhalia Dr. Ruharia anu kusami kusim kuring DP hormat, Bapak Dr. Dingding anu sami kusim kuring DP hormat, Bapak Dr. Usep kali Bapak Dr. Dede, Pak Haris oge sami anu kusim kuring DP hormat. Bila nu kakantun pangaten hapunten oge reng-rengan sadayana para pangurus PPBDI anu sami kusim kuring DP hormat. Reng-rengan MGMP, SMA, SMK, SMP, SD anu sami kusim kuring dipikareus. Sampurasun sadayana, mudah-mudahan urang ginanjar kawilujengan. Mudah-mudahan sapapaosna kanging panangtoyongan ti Allah Subhanahu wa taala. Sataacan diteraskeun panganten kahiji panganten nyanggakeun silaturahmi, mudah-mudahan ku silaturahmi ieu hiji janten barokah. Luyu sarang pidawu Allah yen silaturahmi teh tiasa manyangkeun babarayaan sok ieu ka anak kanu jadi kolot panginten hiji sikap anu kedah ajri kedah tingkuh timpuh kanu saluhureun sadayana. Salarasna upami dina virtual kieu mah asa teu apol sarasna mah hoyong laras-laras marah mai budi kapananggina teh hoyong katingal laras-laras ajrihna katingal gitu. Papi tetep mung pangetan ko kondisi sapertos ayeuna tawakub anu kasuhun mudah-mudahan ieu sasalad urang doakeun sing enggal ical ti bumi pertiwi urang sadayana. Amin Allah ya rabbal alamin. Amin. Anu salajengna perkawis ngadegna PPPDI luyu sareng judul tema anu kusim kuring dugikeun pergi ka uninga ngawitan sim kuring ngalengkah dina kagiatan organisasi di kaguruan ngarita sabada reng sebubar BPBDKD nya ngadegeun ngarintis sadayana di Lambang ngadamel MGMP di tingkat provinsi Jawa Barat. Salami ngadegna MGMP alhamdulillah tiasa nangkes sadayana program-program anu aya di distrik provinsi Jawa Barat boh pasanggirina salah sawiosna mung jenjang nyata mung SMA unggul nu tiasa katangkes. Sabada didinya sadayana guru SMP, SMK, SD teu katangkes sadayana kagiatan boh pelatihanana boh pasanggirina katut sadayana. Akhirna sim kuring sapara kanca ngemut kumaha carana sangkan tiasa sadayana jenjang tiasa kawadah deui dina eta kagiatan boh pasanggirina tanapi pelatihan guru bahasa Sunda. Nya akhirna ngemut tahun 2000 kamari 2020 genep September diadegeun hiji lembaga di keguruan anu namina Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah kalayan di akta notarisan ku Kemenkumham didedel ku sadayana MGMP didojong ku sadayana wargi ti guru bahasa Sunda ngadeg
sebatan non kaangkir kanggo aya kegiatan sapuratina perkawis aya kegiatan A B C D pelatihan atau napi sapuratina tiasa dianggarkeun ti Kementerian Pendidikan. Hiji kabingah anu kalintang ngeueusna kanggo abdi saparakanca khususna guru bahasa daerah tiasa aya kalibat di tingkat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Eta pangitan bibit buit perkawis PPBDI pangitan nu kadua tawakub anu kasuhun pangitan abdi saparakanca ti PPBDI sanes tamelar kasepuh sadayana satadina rengse kagiatan simkuring hoyong langsung nepangan ka jurusan malihan mah tepang sareng Pak Dede waktu saya kegiatan di Hotel Sareng Pakaban nyangem ka anjeunna hoyong silaturahmi sacara lisan mung panginten waktos anu teu acan tiasa nohonan kana anu dimaksad alhamdulillah ku ngalangkungan aya serat tiasa ka nohonan ku respon ti Pak Dede atau napi ti jurusan pendidikan bahasa daerah. Di sagadingan eta panginten aya sababaraha anu hoyong didugikeun ku margi fasilitas PPBDI memfasilitasi sadayana Bang Baluh anu kaalaman ku sadayana guru wayahna pangetan anu hal anu alit nu ageung oge pangetan ditampung anu jantekeun aspirasi sadayana. Seueur pisan salaresna Bang Baluh anu kaalaman ku guru bahasa daerah upami di tingkat abdi nyelira gitu khusus guru bahasa daerah mah spesial benten sareng guru mata pelajaran anu sanesna. Masya Allah luar biasa. Salianti ngemut ngawulang, salianti ngenertibkeun administrasi, oge ngokolakeun kumaha rengkolna kurikulum. Kumaha jenekna atungna entah ngagantungna tentang kurikulum bahasa Sunda di tingkat nasional atau nepi tingkat provinsi Jawa Barat. Salah sawiosna perkawis PPG. Nah, panginten simkuring nah tiasa langsung ngadugikeun perkawis PPG. Ieu hal anu panginten hoyong sasarengan kumaha sayana simkuring hoyong ieu teh simkuring tujuan ieu hoyong aya bahan. Salaresna simkuring tos nyeratan ka pihak DPRD Provinsi Jawa Barat malihan mah tos aya respon kantun waktos anu ditujuna DPRD Provinsi Jawa Barat parantos nyayogikeun lokasina irah-irana mung kantun ngantosan respon ti Dinas Pendidikan supados DPRD Provinsi Jawa Barat aya mun temakeun mah nemakna leres gitu. Gituna leres-leres ka sasaranana. Laku margi itu simkuring dina ngadogikeun eta hoyong aya bahan kanggo audiensi ka langkung ka pihak legislatif salaku pamangku kawijakan perkawis Bang Baluh sadayana salah sawiosna perkawis PPG. Eta panginten salah sawiosna anu kaduana servis anu sanes-sanesna mah panginten ieu mah nyungkeun bantosan oge atanapi kamandang ti sepuh-sepuh sadayana para dosen sadayana tangtos tos logok tapak kenteng kadek simguring meleleng ka halu sadayana PPBD nembe ngadeg tahun 26 September 2020 panginten hiji lengkah anu awal. Salah sawios anu hoyong simkuring udag kayak di DPRD teh salianti PPG nyaeta nu kaduana perkawis kawijakan tentang Pergub nomor 13 tahun 2000 nomor 68 tahun 2013 perkawis Pergub nerapkeun kurikulum bahasa Sunda sementara sanksi administrasi teu acan pantes dina eta Pergub. Anu kaduana kaajegan kurikulum nasional nya salah sawiosna dina eta kurikulum pengajaran bahasa Sunda masya Allah luar biasa masih keneh legalitas formal secara sahna de facto-na urang masih keneh teu sah teu acan sah dina eta kurikulum tah panginten kumaha sayana abdi ke panginten ngadugikeun ka DPRD sareng ka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sok sanaos waktu sarita simkuring saparakanca ti pengurus PPBDI diwakilanku sadayana pengurus 2 kali malihan mah sakali dilemparkeun ka dinas ka bidang baleti komdik ditampina ku baleti komdik tapi teu aya hasil. Akhirnya sakali deui simkuring nyeratan silaturahmi anu kadua Pak Kadis teu tiasa sami nepangan deui akhirnya ditampi ku Pak Sekdis sami masih keneh ngagantung keneh aya keneh susuleun anjeunna berdi wayahna panginten konsep-konsep anu salami ayeuna nu didugikeun aya solusina atanapi aya penyelesaian masalah anu kedah dimantosan ku MGMP atanapi ku PPBDI. Salah sawios lahirna PPBDI salaresna bingah pisan waktu zaman Bu Dewi Sartika anjeunna tos aya respon sagala kegiatan anu bade didugikeun ku sadayana bade dihibahkeun ka PPBDI. Namun di jalana luar biasa eta
kagiatan teh atanapi eta lengkah teh gentos ku Pak Dedi akhirnya kebijakan nu salami ayeuna ku akhirnya ku Bu Pak Dedi akhirnya kegiatanana di sesah kanggo tembusna kanggo anggaran-anggaran sadayana eta panginten salian ti eta bang baluh anu sanesna mah seueur keneh salah sawiosna eta panginten Bapak anu kusim gudikeun anu utamina pisan panginten salian ti anu tadi dugikeun perkawis PPG supados sadayana guru bahasa Sunda anu salami ayeuna aya di lapangan sadayana kenging naon namina teh kenging kabagian kegiatan kanggo melaksanakeun PPG. Nah, salah saeueus sim kuring ngayakeun ieu audiensi atanapi silaturahmi sareng silaturahmi tos 2 tahun teh panginten kegiatan PPG di bahasa Sunda teu aya gitu tah. Panginten kumaha saena supados abdi saparakanca ti PPBDI gaduh lamun referensi mah kagungan referensi kanggo audiensi sareng pihak DPRD oge pihak dinas engke diriungkeun di tingkat Jawa Barat malihan mah sami tos nyeratan abdi ka pihak DPR RI ka bidang komisi 10 eta panginten maksa disim kuring saparakanca hoyong silaturahmi sareng audiensi mundut kamandang atanapi nundut referensi supados sim kuring ke kanggo audiensi ka pihak DPRD sareng DPR RI keduh kakiatan kanggo ngadugikeun samukawis pasulan abdi guru bahasa Sunda. Rupina sakitu anu kapihatur hatur punten bilih panjang nyogok panjang nyugak pangitunnya tawakub anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sewu nuhun ka Pak Cep Ridwan minangka pupuhu PPBDI anu parantos ngadugikeun pamaksadan ngadugikeun informasi-informasi. Nah, dina danget ieu urang langsung bae kana tanya jawab atanapi tadi meureun ngadugikeun pamaksadan atau pinaros tah ayeuna tangtos kedah aya nu ngawaler. Tah ku kituna sim kuring baris masihan heula kasempetan kanggo Pak Wadek anu langkung uninga kana perkawis PPG engke disambung ku Prof Yayat kalih Pak ku Pak Dingding gitu kan. Mangga dihaturanan ka Pak Wadek, Pak Haji Usep Kuswali kanggo ngadugikeun tapi kanggo masihan komen kana naon anu didugikeun ku Pak Cep Ridwan. Mangga nyangakeun waktosna Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala beureuh dina kasempatan ieu urang silaturahim sareng wargi-wargi urang sadayana anu mika cinta mika ieu kana bahasa Sunda. Singkuring atas nami di prodi bahasa Sunda ngawulujenkeun tehna di Jawa Barat terus saya perkumpulan pendidik guru bahasa daerah Indonesia. Itu sami sajalan sareng perkumpulan nu aya di Indonesia. Di bahasa Sunda ge di prodi bahasa Sunda ge aya Ikat Budi, Ikatan Dosen dosen budaya daerah Indonesia. Malahan mah aya deui asosiasi prodi bahasa daerah se-Indonesia. Jadi satacan aya ge sarasana mah tos bergerak di prodi tos bergerak anu langkung dipayun gitu. Eta teh dina raga kanggo makihikeun muatan ngeunaan kalungguhan bahasa daerah Indonesia khususna bahasa Sunda. Atur nuhun wilujeng mudah-mudahan ku ayeuna ieu lembaga organisasi tiasa magehan tiasa mukarkeun ngeunaan kalungguhan bahasa daerah di Indonesia khususna bahasa Sunda di Jawa Barat. Anu kadua perkawis PPG ya. UPPW PPG di awal tahun 2016 yen PPG teh aya 2 rupi PPG dalam jabatan sareng PPG dalam prajabatan. Upami
pendanaan kegiatan PPG dan jabatan itu aya 2 rupi. Aya 2 rupi. Aya PPG dalam jabatan diwaragadan ku Puseur, ku Kemdikbud, ngalangkungan GTK. Aya oge PPG dalam jabatan anu diwaragadan ku APBD. APBD provinsi upami guru-guruna SMA, SMK. Anu dikokakeun ku tingkat provinsi. Sedangkan guru SD, SMP, MTS, MSLS, eta pantos ku APBD kota kabupaten. Anu jadi Bang Baluh waktu harita dilaksanakan ku UPI PPG, di antawisna nyaeta MOU, gawe bareng antara PPG UPI, PPG Pusat, sareng Pemda, atau di data tangan, tapi di segi anggaran kadang-kadang tulungsur. Duki ka UPI harita ngahonoran kanggo kagiatan-kagiatan pelaksanaan PPG anu dibiayaan ku APBD rada telat teh teu aya we tah lungsur-lungsur gitu. Malahan guru tos lulus tos kenging sertifikasi masih kena tacan dibayar. Ya, tacan dibayar. Ternyata kantos nu poin eta PPBDI, PPDGI eta bisa dijadikan hiji bahan kanggo audiensi ka DPR, ka pemerintah, supados memang aya anggaran kanggo peningkatan guru-guru, khususnya guru bahasa Sunda. Upami teh mah dibiayaanana bersumberna tina APBD. Upami ninggal dina edaran di GTK yang memang tahun kamari 2018 yang bahasa Sunda teh aya kuota 22 orang. Sumber anggaranna ti APBD. Tapi ternyata tetas tidak laksana. Mari antara MOU kebijakan Pemda, APBD Pemda, kota, kabupaten, provinsi, sareng GTK, eta tacan clear gitu, tacan clear. Eta nu pati sareng anggaran. Anu katilu yen program PPG memang dilaksanakeun nu ngaulang, nu nguji, nu sanesna mati prodi bahasa Sunda. Ayeuna mah kebijakan UPI yen PPG teh aya khusus program studi PPG. Jadi di UPI aya program aya tanapi departemen program studi PPG nu ayana di pasca sarjana. Nu ayana di SPS. Jadi nu ngatur sanes kanton UPI kegiatan PPG eta dikelola dijajeuhkeun ku program studi PPG sekolah pasca sarjana UPI. Namun eta program studi PPG teh sok aya gawe bareng saya koordinasi sareng program. Kumaha tarekah program studi di tahun 2017 dikapungkur. Di antawisna nu kahiji yen program studi tim dosen sadayana khusus tim PPG tos ngadamel kurikulum PPG. Tos ngadamel kurikulum PPG kanggo prajabatan, jadi tos janten guru, teras ente kuliah tamah langsung workshop ngadamel perangkat pembelajaran, langsung ngajar. Nu kadua oke tos ngadamel kurikulum PPG kanggo dalam prajabatan. Kusa dibiayanan ku GTK, ku pusat, ku Kemdikbud. Pak Yayat, Prof Yayat, Dr. Dingding, Bu Harlia, Simkuring, Jakarta sababaraha wangsulan. Eta nyusun kurikulum teh. Sabada nyusun kurikulum, prodi bahasa Sunda ge tos ngadamel modul. Pada bahan ajar modul. Eta dibiayaan ku GTK eta mah. Malahan ada honoran nulis modulna oge. Terlepas koordinator teh Ibu Kadep, Ibu Dr. Halia. Eta modul teh bisa ditilik tina aya mediana, aya videona, sareskan tena gitu. Saresna mah tos siap. Modulna tos aya.
Wah secara teks, wah saya secara daring. Anu katilu prodi oge terus ngadamel uji kompetensina. Baheula mah sebutna uji tulis nasional PPG, nama uji kompetensi pendidikan profesi guru. Tas ada dosen anu kalibat nyusun eta soal. Tan sampai kamari dipalidasi mah tahun 2020 ya 2018. Tos siap sarana mah kanggo uji kompetensi secara istilisasi oke. Sabaraha paket kerang langkung aya 4 paket. 4 paket. Jadi 4 paket kali 100 atau 400 soal. Ya. Jadwal dosen, pembagian dosen ku prodi terus diancokeun saha modul ieu, saha nu pari kuliah ieu, saha mata kuliah ieu secara daring tos. Ya, tos disajokikeun tos aya sasana mah upami teh mah ti GTK ti pusat tos prung aya rekomendasi yen PPG pelaksanaan PPG guru bahasa tiasa dilaksanakeun tahun ieu semester ieu bulan naon tos siap sasana mah perangkatna. Ya. Tareka prodi oge tos ngadamel serat usulan melalui program studi PPG, rangkungan program studi PPG. Tapi duga kaina kendalana, ya duka naon kendalana, mung katinggalna sabada simkuring di praduga dianalisis yang ETT ya, yang pemerintah pusat, ya nganggarkeun kanggo PPG program guru-guru bahasa Sunda teh, ya ketinggalan apa dipasarahkeun ke APBD. APBD provinsi sareng APBD kota kabupaten. Kumaha respon eta APBD dianggarkeun ku DPR. Jadi ieu simkuring harus kemudian anu kedah di naon jadi bahan diaudensikeun kanggo pemerintah kota kabupaten sareng pemerintah kota provinsi. Jadi bukan DBI engke sandes ngukur ka provinsi tapi oge ka para anggota DPR nu aya di kota kabupaten gitu. Kabupaten. Maliamna orang berjuang ngalangkungan PPDGI, ngalangkungan Imbasadi, ngalangkungan Adi Sabda, ngalangkungan asosiasi guru bahasa guru bahasa daerah Indonesia, ngalangkungan dosen-dosen bahasa daerah Indonesia, supados yen guru-guru bahasa Sunda teh ulah dianakterekeun dipasarkeun ka daerah kudu nama di biayaan ku pusat. Mung alasanna teh waktu ditaroskeun mah biaya kanggo kegiatan nyusun modul, nyusun kurikulum, nyusun soal, ujung-ujungna sanesna eta di biayaan ku pusat. Sedengkeun kanggo kegiatan operasional PPG kanggo implementasina khususna kanggo guru-guruna eta dipasarahkeun ka APBD de kota sareng kabupaten. Mudah-mudahan ku nambahan aya organisasi aya lembaga tiasa nguatan tiasa nguatan berjuang kanggo salah siosna mudah-mudahan kegiatan PPG itu tiasa dibayuan dibiayaragadan ku GTK ku Kemdikbud ulah dianakterekeun ti baheula gitu. Ya. Terus nu kadua patali sareng kalungguhan tina kurikulum mata pelajaran bahasa Sunda. Sangtos ari PPGI mah tangtos terus berjuang. Imbasadi Forum Dosen Bahasa Daerah Indonesia, Asosiasi Prodi Bahasa Daerah Indonesia terus berjuang di tingkat nasional. Supados yen bahasa daerah di mana oge lain bahasa Sunda unggul aya rengkona aya secara yuridis secara hukum aya dina kurikulum tingkat nasional. Tarupina kitu informasi anu kata angen singkuring salami ieu dina ngiring ilubiung dina ngokolakeun PPG sareng ngabayuan ngeunaan
kalungguhan mata pelajaran bahasa Sunda, bahasa daerah dina kurikulum. Sakadar koordinator anu ngatur kumaha lumangsungna PPG guru-guru di lapangan. Tapi anu janten instruktur pelaksana sareng sajabina mah tetap aya di SCG anu gaduh program studi nu ngaluarkeun guru-guru bahasa daerah, guru-guru bahasa daerah. Eta dongengna kitu perkawis PPG. Namihan perkawis tarekah nu tos dilaksanakeun ku prodi perkawis PPG. Kumargi harita seueur patarosan ti para guru di lapangan ngelangkungan medsos. Simkuring nyobi harita koordinasi ka ditu ka dieu diantawisna nyobi naroskeun ka GTK Jabar anu memang dibentukna nemesa tahun 2 tahun kapengker. GTK Jabar ngawaler yen PPG sanes aya dina tanggung jawab anjeunna. PPG aya dina tanggung jawab GTK pusat. Terus simkuring oge koordinasi sareng rektor UPI. Simkuring taroskeun kunaon PPG Basuna teu muncul wae. Rektor ngawaler terus dipasrahkeun ka koordinator PPG Pasca. Kumargi panasaran simkuring oge naroskeun ka ketua PPG koordinator PPG Pasca Sarjana. Ya. Hasil keputusan PPG ketua PPG Pasca kalayan dumasar kana serat ti prodi ngusulkeun ulang terus diusulkeun saresna mah ngusulkeun ulang pelaksanaan PPG kanggo bahasa Sunda. Terus kumargi teh acan aya wae harita padingding nyobi nyusul tepus ka GTK pusat. Saul GTK pusat serat UPI tos katampi mung kantun ngantosan realisasi. Eta usaha nu tos dilaksanakeun. Usaha sanesna tadi parantos diugikeun Pak Usep. Pamit lepat jurusan Dewan Dosen kantos 2 kali nyusun modul. Dua jenis modul, kahiji jenis modul anu disusun di bawah naungan Dikmenum harita tanya di bawah ya Dikmenum. Anu kadua modul anu disusun gawe bareng atau warkun gawe sareng GTK pusat. Dan pas saya 2 modul. Modul 2 nana oge disusun dina 2 wangun, kahiji wangun kanggo luring, kadua wangun kanggo daring gitu. Terus disiapkeun. Anu salajengna sasarengan sareng GTK pusat Poldi oge tos nyusun soal anu tahun kamari sasih naon kamari teh nya 2-3 sasih kapengker lah. 2-3 sasih kapengker parantos dipalidasi. Oktoberan parantos dipalidasi. Tangtos wae nyusun modul, nyusun soal sareng palidasi soal teh teu leupas tina kaidah nu tos disusun nyata kurikulumna. Jadi tangtos dumasar kana kurikulum. Tah upami ninggal tadinya saresna mah tarekah jurusan tos lengkap gitu kantun prungna. Tah kanggo prungna PPG teh kantun ngantosan serat pengumuman ti GTK pusat. Komisaris pusat ieu daftar PPG tahun 2002 hiji. Jurusan A, B, C, D. Nah, pamilebat eta sunah tosna urang kantun prung. Eta unggul anu sakatrang simkuring nya tos dilaksanakeun. Janten naha pihak PPBDI kengan nyusul tepus ku serat ka GTK pusat gitu. Tapi pas ngalanana pamilungsur GTK pusat waragadna ke di mana tadi tuh Pak Usep tos ditangtoskeun GTK pusat nyangakeun ka daerah. Anu kadua perkawis mapel bahasa daerah.
mapal bahasa daerah teh salami ieu pan kalungguhana janten muatan lokal. Anu janten pasungalan kalungguhan mapal bahasa daerah dina struktur kurikulum nasional. Janten anu kedah ditempuh Komite PPBDK bade nempuh kanton nempuh Kemendiknas. Margi anu gaduh wewenang ngalebetkeun status atau napi kalungguhan mapal bahasa daerah dina kurikulum nasional teh pusat kurikulum di Kementerian Pendidikan Nasional. Dan pameta teh setempuh sanes kurikulum Basuna ke statusna tapi mapal bahasa daerah. Jadi daerah Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis gitunya, teras ke Lampung. Jadi pamitos aya statusna dina struktur kurikulum nasional mah lebat ulah mulak engke lebetna teh mapal bahasa daerah. Teu kedah seur-seur 2 jam pelajaran gitunya. Eta anu kedah diusulkeun teh eta. Pami tadi bade koordinasi di tingkat daerah sareng DPRD, sareng Dinas Pendidikan, mungkin LPMP. Eta mah benten madungdengkeun kumaha waragadna katinggalan mah. Jadi waragad kanggo ngalaksanakeun PPG dari pelaksana nama atau tim pelaksana mah tos siap, kurikulum tos siap, modul tos siap, evaluasina tos siap, gitu sagarupina tos siap, tantun nantosan anu kahiji serat ti pusat ti GTK pusat, anu kadua kantun ngantosan kesiapan daerah. Nah daerah nu ngabiayaan ngawaragadan atau napi waragad ti pusat. Tahu upami struktur kurikulum nasional ngalebatkeun aya mapal bahasa daerah mah tos pasti PPG oge biayana bakal ti pusat. Kumargi dina struktur kurikulum nasional teu aya rengkolna bahasa daerah mung disebutkeun aya mulok dina koma kalebet bahasa daerah eta nu jadi ganyelan lantaran dina peraturan muatan lokal dilaksanakeun dikokolakeun ku daerah masing-masing. Eta nu janten pasungalanana teh. Jadi kalebet kan orang kalebet dari sunama kalebet proaktif. Ada mah kurikulumna sawatara guru, sawatara pangarang nyusun bukuna, ngayakeun penataran. Jadi nu ngokolakeun ada daerah, tapi upami struktur kurikulum nasional nyebatkeun aya mapal bahasa daerah mah otomatis pasti bakal disamikeun sareng mapal anu sanesna. Kuyamutan mah eta perkawis PPG kasang tukang munculna koordinator PPG enten pasaman teu ngalaksanakeun praktek PPG namun koordinasina wungkul. Jadi praktek memang aya di prodi masing-masing. Ayeuna prodi teh siap. Jadi kantun aya taung ke muka lawang prungna. Kitu rupina mah. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Namihan Pak ya, sanes ukur koordinator, tapi anggaran oge sanes ka prodi bahasa Sunda lebetna teh. Kitu. Lebetna teh ka prodi PPG. Jadi sadayana administrasi pertanggungjawaban keuangan sanes kanten aya di prodi PPG. Benten sareng ka pungkur langsung ke prodi pendidikan bahasa Sunda. Nuhun. Dari satu nuhun Pak Haji Yusef. Mangga alhamdulillahnya parantos EC sareng Jente namun padingding manawi bade namihan bade ngajejeran deui naon anu dibagikeun. Mangga padingding. Halo. Nuhun Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Muhammad. Mohon desa patepangnya di suasana sanos tiris, di luar mah hujan ya teh. Kedah nama bari ngaropi mau ngupami ngaropi. Tapi awas ya nantinya. Ada kopi hideung atuh. Aya Haji. Sudah nyumput. Dan orangnya biasa silih bagi katanya gitu ya. Aya opian ge. Dan teteh karawasan penuh sanes. Angin
ku tes tepang oge tes binga. Sebenarnya GTK Jakarta teh margi personalna enggal ya. Persepsi ngeunaan Universitas Pendidikan Indonesia anu PPBH teu acan paham. Anjeunna mah masih ngemut perguruan tinggi BLU. Antos MUI teh nyangakeun serat ke Jakarta. Nanging ku Ibu Vina harita di Jakarta henteu ditanggapi serius margi teu aya daftar. Ya, teu aya daftar lampiran. Anjeunna mah pae aya bungkeulekanana gitu. Pae aya janggelekanana daftar mata pelajaran tapi prodi anu kudu disangga. Tah ari UPI mah kumargi sanes BLU terus PTBH otomatis ku serat lagi terus kap. Itu pentingnya Prof. Anu kayak katangkep ku abdi. Nah, Mohon. Nah, lajeng duikeun ka ayeuna teh teu acan deal. Tah akhirna kamari simkuring inisiatif ilmiahanan ka Panuludin jenengan teh. Punten ayeuna mah koordinasi sareng sekretaris universitas supados nyangakeun deui serat anu kamari disangakeun ku MWA ditambihan ku lampiran. Itu panginten. Mutawis eta talajang simpuring oge ieu naroskeun ya. Tuh ieu diwaler urang PPG. Simpuring bade nawaler heula nya sedap mumpung aya. Waalaikumsalam. Panuludin. Halo, Bapak. Ya, Panuludin. Ya, abdi halo. Mohon, Bangga. Abdi nuju Zoom ya nya. Sareng guru-guru ya. Tah. Mohon. Salangkung we. Pan abdi teh kamari ngusulkeun supados pihak PPG nyakeun disahkan itu nya gitu. Janten sanes UPI teh aya tarekah nanging pihak Jakarta nu teh acan sami persepsina sareng urang gitu sanes. Nah, ya gitu. Ya, ieu mah dua kecap gitu nya. Yan urang pihak universitas terus tarekah pan segala rupina berangkat pembelajaran tes anternan gitu nya. Bade ngaduikeun langsung anda cekap bae. Odit. Cekap sih Pak paling tamihna eta hungkul sih perkawis kesalahan bahwa prodi atau prodinya atau saya tuh akreditasinya oke atau PPG oke atau terakreditasi perkawis peserta di sertifikasi baik atau di PPG kesalahan karena UPI itu tidak menerima secara langsung tetapi diberikan oleh GTK. Jadi pintunya itu ada di GTK semua, nggak di kita. Jadi perkawis misalkan guru tersebut ingin sertifikasi atau bisa ingin di PPG, ya pihak GTK yang akan meneruskan ke kita untuk di PPG kan begitu. Jadi kalau dari sisi perangkat, dari sisi prodi itu sudah siap semua, tinggal dari GTK-nya mau mensertifikasikan, mau PPG-kan guru tersebut atau tidak begitu. Non, ya, Artos. Terus tuh tadi Pak model PPG, ya terintegrasi secara terpisah. Jadi anu kampung Burma, UPI juga mendelegasikan inginnya itu PPG itu ada dua model. Yang pertama yang terpisah itu yang bukan lanjutan dari S1. Jadi setelah dalam jabatan tuh mah. Betul. Nah, kalau yang terintegrasi itu yang dari S1 langsung. Jadi dari S1 pas graduate-nya itu dari semester 8 itu langsung masuk ke PPG-nya. Itu untuk ke depannya. Itu ya. Ya, itu yang ke depan. Walaupun itu ternyata masih belum jalan karena semua kurikulum semua itu di wilayah GTK semua. Dan si universitasnya belum dikasih bahasanya belum dikasih kewenangan yang sangat luas begitu untuk mengkreasikan PPG. Jadi sekarang itu mau itu kurikulumnya, waktunya,
kapan perkuliahannya, itu semua diatur oleh GTK. Kita hanya ngasih dosennya, siapa dosennya, kemudian berapa kelas yang buatnya atau berapa ruangan yang disiapkan gitu. Nah itu aja yang di sisi kitanya, sisanya kita nggak ngikutin semua yang ada di GTK. Mohon. Ya. Kemudian nuhun ya. Terus ngapain punya. Manami aya nu bade naraskeun langsung da cekap. Pak Dinding. Ya. Hatur sewu nuhun nya. Ya. Ayeuna urang hatur nuhun. Ayeuna urang buka maksudnya tanya jawab panundengan utamina bilih aya hal-hal anu masih kene kapanasaran. Tapi pada dia punya sekedar abdi ngambihan ya. Kanggo niatan naon geus dibikeun ku Pak Usep sareng ku Pak Yayat. Aya buktos kitu nya. Aduh teh tiasa ieu nya, teh tiasa share screen ya. Tiasa. Sok. Mangga bade share Sok padeng biasa. Share screen. Oh iya. Tiasa Pak. Engke ku host dilibatkeun. Ya, tos nuhun Pak Haris. Janten PPG UPI teh tadi ku Pak Udin disangakeun diduikeun nya. Intina mah jaringan PPG teh aya tes penyaringan calon PPG calon peserta. Ajeng aya daftar calon peserta PPG. Ieu daftar teh biasa janten aya di pribadina masing-masing di GTK provinsi atau di GTK pusat. Lajang aya LPT pelaksana di UPI LPT pelaksana sareng PT lain. Dinas Pendidikan Kota sareng Kabupaten anu nyayogikeun guru kanggo direkrut ngiring tes. Lajeng aya GTK tingkat provinsi sareng. Nah, lajeng model PPG nu dikembangkeun di UPI teh aya model terpisah sareng model terintegrasi. Tanu ayeuna dilaksanakeun teh model terintegrasi terpisah. Nya teh S1 lajeng neraskeun guru-guru. Tangke mah nu terintegrasi mah tadi dugikeun di S1 teh langsung ya di semester 8 teh langsung. Lajengna program PPG model terpisah nu dilaksanakeun teh aya sababaraha materi anu dugikeun. Tadi ku Prof Yayat didugikeun materi-materi teh terus didamel dina pangun modul. Jadi aya seti pembelajaran, aya media, penilaian, pendalaman materi keahlian, yang tawisna konten mata pelajaran nanti di bidang keahlian profesi guru. Lajeng loka karya perangkat pembelajaran, aya peer teaching, aya PTK, sok sanaos tos jadwal guru, nanging kumargi mah pendidikan profesi aya peer teaching. Lajeng aya praktik pengalaman lapangan, ya, aya praktik mengajar, real teaching, aya praktik PTK, pengelolaan satuan pendidikan, anu kalabat oge industri dunia usaha kanggo PPG pendidikan anu sanesna. Isa langkung nya. Lajeng masa studina. Tah, masa studi anu terpisah, margi terpisah suratnya 3 tahun, genep semester. Mung pelaksana walau alam. Ieu simkuring ngabantu dina pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sakedikna 24 SKS kanggo PPG dalam jabatan. 38 SPS kanggo PPG pra jabatan anu terintegrasi teh. Anu terintegrasi mah sampai 3 tahun. Artinya sampai 3 tahun urang mah mung 1 tahun setengah. Jadi kurikulumna terus ieu malih mah. Kurikulumna anu tadi duikeun ku Prof teh aya buku ieu. Emang buku baru aya buku anu di GTK-nya Prof. Aya oge anu di tadi 2 kali ada mau buku teh. Menom. Buku modul kuning lah modul gitu. Modul terus 2 kali tah ieu teh. Terus dengan mana tarekah prodi ieu dosen sabaraha kanca alintang pisan ngaranna margi sadayana oge urang teh gaduh naon harapan
yen pengajaran bahasa Sunda teh satata sareng pengajaran bahasa nusanesna oge mata pelajaran anu sanesna. Aku margi kitu aya nama si perangkat pembelajaran terus aya ya, nusanes oge sami patalina sareng mulok mah bahasa Jawa sareng bahasa Bali oge acan patawisna teh nya. Nah, eta masalahna. Saurna bahasa Bali mah tos tiasa dikawitan. Margi anjeunna muka nutupna teh oh iya anggaran daerah. Terus menarik Pak Dede atur nuhun. Mangga hatur sewu Pak Didi. Anu parantos ngacentrekeun ngeceskeun ka urang sadaya dijanjikeun kuring saparantos Pak Didi. Terus kurang di tema karena sawara atau lebih diskusi. Memang hari nu tangkep kusimpuring mah parantos eces, parantos genre, tangtos di para guru MGMP, oge di pengurus BDI, aya kapanasaran atau lebih aya unek-unek hoyong didugikeun. Ituna mangga simpuring baris naon teh ngahancengan kanggo tilu urangeun anu kedah di ngacungkeun panangan saha wae anu baris naros atau lebih baris ngadugikeun ka mana Dede oh mangga bari tamihan heula ku Ibu Soni teh mangga Saya sontenan Bu. Saya sontenan Bu. Wika tim dosen terus ngadamel media dinas pada janten harita anu ngadamel media serius pisan aya tim ngadamel Wika bolak-balik ke Jakarta aya pendamping khusus di bidang media. Jantan sama di 2018 bahan atau siap. Terus aya deui aturan Robi deui. Terus mah ikhtiar mah tarekah mah tos maksimalnya, tos maksimal namungnya tadi sapertos tadi nutos didongengkeun terus didugikeun ku Pak Usep, Pak Dingding, Pak Yayat. Deui kadangat ieu teh acan. Sim kuring ngaWA kamar sababaraha dinten kapengkar ka Bu Vina oge kitu tinggal nunggu surat dari UPI cenah kitu. Nah, itu terang koordinasina ke UPI kumaha tadi Pak Dingding terus ngadugikeun deui. Terus di payun oge jika harita persyaratan akreditasi naon sagala terus dicumponan gitu. Nah, mangga we ayeuna mah padung dengan anak atunya simkuring mung nambihan eta yen sagala bahan anu daring pada yanten kayak begitu PPG dibuka para guru kantun muka sepada didinya modul tos aya media tos aya dika video pembelajaran sareng kamekaran IT ayeuna urang diudag-udag ka IT ku IT gitu. Mangga. Alhamdulillah nuhun pisan Ibu Kadep. Sakumaha anu nembe didugikeun memang pihak departemen parantos usaha maksimal parantos nyangakeun pasyaratan. Jadi pasyaratan parantos tercumpuni gitu kan ku departemen. Aya 2 urang anu ngacungkeun panangan anu kahiji saderek atau Paran Sudarman ya. Terus anu kadua Sudarman Syah, anu kadua Imam Nurdin. Iman Nurdin, leres Iman Nurdin. Mangga urang pasihan waktos ka paramu kang ngadugikeun naon undang-undang atau patarosan. Pas ditema ku Ipa Iman Nurdin. Mangga paramu. Oh,
diajakeun ka saha we ataupun bade kumaha. Mohon hatur nuhun Bapak. Mangga sami-sami mangga. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen guru simkuring anu ku simkuring di pihormat. Mugia Bapak Ibu sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Mohon. Dupi Swantana nyondong, Pak. Iya, jelas. Mohon. Alhamdulillah. Kahaturkeun sewu nuhun anu kahiji panginten ka alpukahna PPBDI anu rempuk jukung sareng Departemen Pendidikan Bahasa Daerah anu parantos maparin ieu acara anu mana antukna guru-guru di lapangan tiasa ngiring aub sanaos kawatesanan. Sekali dihatur nuhun. Bapak Ibu hadirin sadayana, mairan anu tadi isu anu nuju dipadungkeun perkawis PPG, leres pisan panginten pami nyabit kana data anu parantos lulus sahana teh aya di mana datana rupina dina tahun 2018 waktu simkuring ngiring pretest kanggo naon PPG eta ngalangkungan akun SIM PKB masing-masing anu dikokolakeunana tangtos ku GTK janten panginten bawiraos paomi naroskeun posisi data anu lulusna kumargi waktos pretesna ngalangkungan akun SIM PKB masing-masing rupina kakempelkeuna aya di GTK oge rupina GTK rangkung uninga panginten perkawis data anu parantos lulus atana pinteun nama mung di Kota Bandung nyalira karasan simkuring gaduh catetan kirang langkung tina 2018 tahun 2018 anu tos ngiring PPG anu tos ngiring pretest PPG hapuntennya kacatet aya 42 urang gitu di Kota Bandung MGMP Kota Bandung mung salangkungna simkuring kirang terang panginten Bapak perkawis PPG. Taeta panginten nu kahiji perkawis PPG Bapak anu tadi perkawis info naon anu lulus-lulusna gitu di mohon mung sakitu panginten nu kacatet mah mung anu kadua Bapak hapunten teh panginten bilih ieu mung pangtina anu nuju didaras gitu utamina PPG karasan sawatara dinten kapengker kitunya aya iber anu panginten kanggo simkuringeun mah ieu iber teh kacida pirugieunana gitu kacida pirugieunana diantawisna aya isu yen dina mayunan peti luka Bapak anu gentosna ti CPNS gitunya kanggo guru digiring ka peti luka dina tahun 2002 hiji teh tah sumebar data anu mana insya Allah kapaluruh Pak data eta teh parantos di cross check ka Dinas Pendidikan Provinsi insya Allah dijantenkeun tatapakan sawarna kanggo calon pamilon P3K atanapi formasi P3K-eun anu janten kareuwas teh Bapak Ibu panginten memang ieu rupina teu aya kaitanana langsung sareng prodi bung panginten manawi tiasa sambung catur atanapi gaduh anu naon anu tiasa maluruh gitu kawijakan ieu teh ti manaholna yen guru teu aya formasi kanggo guru bahasa Sunda Pak di P3K teh. Tah dugi ka palih dinya panginten hoyong nyanggem teh naha ieu isu teh parantos katampi ku prodi atanapi panginten teu acan pami teh mah teu acan katampi pamugi tiasa janten maparin informasi tur janten emutaneun kapayuna dina mayunan ieu kawijakan kumargi data guru bahasa Sunda anu honorer tur gaduh lorongkrang kanggo P3K teh seueur keneh sementawis katutup pisan kitu ku ayana ieu kawijakan eta panginten Bapak dua hal anu kasanggemkeun hapunten bilih kumawantun tur mungpang tur seueur lepatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supados engke sakantenan ngabaler ku emutan urang tampi heula patarosan sederek iman Pak Iman.
Mangga Pak Iman. Mohon mangga Pak. Kadang sarayana Pak. Halo. Aya Pak, suanten api Pak. Ya, rada ditarikan suantana Pak Iman. Siap Pak. Bapak Ibu dosen anu kuring dihormat, sapuntenna teu biasa ditataan di hiji paetenan mugia sadayana aya dina ngajar kawilujengan. Karena saya pupuh PPDBI paetan anu narates jalan karena lumangsung ieu kegiatan hatur nuhun oge ka sadaya Bapak Ibu guru anu muring lawungan virtual ieu oge wilujeng patepang salam sono di simkuring nyambung salah sama di Kang Ranu biar kapayunan ya patarosan teh. Alhamdulillah gini terus eces bentes ari waleran ngeunaan PPG mah gini kalebet gini perjuangan terus satekah polah panyetanya tipil jurusan prodi sareng kampus men. Alhamdulillah ari tos nguping langsung mah regreg gitu. Mung kadang ari simkuring salaku praktisi di lapangan ari nguping langsung teh sok seueur ka suudon gitu. Nah, nyambung sareng patrosan Paranu tadi perkawis peti luka ieu oge. Nah, aya data eta nyebar teh janten kamelang simkuring gitu khususnya salaku guru honorer gitu. Luka ieu manawi tadi teh nu dikas guru Paranu nah betul ka jurusan tapi itu soalnya kieu nalika ieu formasi peti luka di bahasa Sunda teu aya nya anu janten ieu na teh bola panasna teh tangtos mungkin yang sok deui ka jurusan nah betul sok ka jurusan suka prodi paintan peminat anu hoyong ka bahasa Sunda teh ngirangan aya biasa anu kabaca salaku mah terus di payun emut pengalaman sareng padingding ka Kemendikbud tahun 2013 waktu masih mahasiswa diajarkan ku padingding waktu kurikulum 2013 ngawitan aya bahasa Sunda atau bahasa daerah teh terintegrasi. Nah, perjuangan sareng padinding teh hoyong bahasa Sunda eta teh ngarengkol aya dina kurikulum gitu. Tapi tetap kadienakeun mah da diwangsulkeun di ka pemerintah daerah gitu. Alasan harita ku Kemendikbud anu ditapina ku Menteri Bidang Kebudayaan ngawalna teh nya berat dalam arti teh mun bahasa daerah dilebetkeun ka kurikulum nasional nya kumaha cenah bahasa anu di Papua gitu. Anu benten desa benten bahasa cenah gitu. Paling kadinya, nah itu makan benten kasus lamun di Papua gitu, duka perda dengan bahasa antara pinternya aya nabi di Papua mah, kan ngabandingkeun teh kadinya hari teh bahasa di Kemendikbud, aduh pahinten ayeuna mah seueur apa madegan nabi pahinten seueur lah, ya perdana, ya peraturanna gitu, tetapi aya jurusanana pahinten di urang mah, nah izin salah satu menaraskeun teh tapi tidak hoyong kapuping punya lira Bapak Ibu khususnya ke Bapak Ibu dosen tarekah di Bapak Ibu dosen perkawis formasi peti luka anu teu aya di bahasa Sundaan kumaha gitu tah nah terus tekah pola siga berjuangkeun nanti PPG atau napi kumaha gitu soalnya ada geuning terus lumsur ka sakola mah udah ganteng pas jadi guru mah hayang jadi PNS hayang jadi mun ayeuna PNS teu asup teu aya hayang jadi peti luka hari ayeuna peti luka naon kita aya nya udah gana naon deui atuh paling teh kitu paling teh anu gitu mah ya mugia hatur nuhun saderek Iman aya tiluan geuning saurang deui mangga urang ditampung we saderek Dimas Mas Pak Ferry ya badan harus aya mangga saderek Dimas mangga Mohon Bapak hatur nuhun. Aya Pak, iya suarana ya. Ya, mencerang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langkung ti payun simkuring sejanga haturkeun nuhun utamina ka reng-rengan dosen anu tadi parantos ngadadarkeun perkawis PPG Bapak Ibu alhamdulillah hatur nuhun pisan simkuring janten terang kumaha kaayaan pelaksanaan PPG utamina di tingkat Universitas Kaluhur panginten. Di dia panginten tadi teh panginten simkuring sejang ngadugikeun da tadi teh paming mangadu usaha panginten nya ka sepuh simkuring oge ka organisasi panginten
kaitan sareng PPG tadi kumargi memang ayeuna panginten tacan tiasa dilaksanakeun patalina sareng Bang Baluh anu tadi teh ya. Ieu ge simkuring di sakola pabentrok sareng kawijakan anu ti Pemprov panginten. Di antawisna tadi teh saupamina saurna teh teu moal tiasa naik pangkat saupamina memang teu aya serdik gitu. Janten dina SKOG simkuring disyaratkeuna sanes guru ahli pertama tapi disebutkeun teh calon guru gitu. Janten pami misalkan disebutkeun calon guru teh hartos nanya tadi teh nu tacan gaduh serdik gitu. Terus tadi teh Bang Baluhna saupamina memang tadi PPG tacan tiasa dilaksanakeun panginten saurna teh SK jafungna moal turun jantan tiasa naik panginten ka 3B tapi panginten status simkuring mungkin bakal ngalih tina guru mata pelajaran sementara jantan tata usaha gitu. Ieu anu janten kahariwang ti simkuring. Terus hiji deui kumargi tadi teh kayana sapertos kitu janten kumargi dina SKP na teu muncul angka kredit janten tadi teh kami dugi ka ieu teu muncul namanya teh serdikna kahiji meureun angka kredit teu muncul dina SKP anu kadua simkuring aya bahan terancamna kitu ngalih ka tata usaha eta panginten Bang Baluh nu hoyong didugikeun mudah-mudahan panginten tarekah di departemen di prodi di sadayana oge ti PPBDI mudah-mudahan tiasa hasil didurung doa tangtosna ku sadayana mudah-mudahan dilancarkeun hatur nuhun sakitu wae anu tiasa didugikeun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Dimas. Nembe ayat tiluan anu naros ka Ibu Rine ka Pak Ferry punten urang digeser heula kanggo dina termen anu salajengna ayeuna urang teh ngupingkeun tina tilu patarosan Pak Ranu, Pak Iman Nurdin sareng Pak Dimas. Mangga sanu bade ngawaler Pak Haji Usep atau nepi Prof Yayat Pak Dingding mangga bilih bade ngawaler patarosan Ranu, Iman, Nurdin sareng Dimas. Mangga Pak Dede. Mangga Pak. Mangga Pak. Utamina orang kedah tos pada uninga kan hari guru mah pendidik mah marungga pegawai boga jabatan fungsional gitu. Jadi hartosna memang kanggo kandekan jabatan fungsional tentu saya angka kredit nah gitu. Mudah-mudahan Pak Dimas mudah-mudahan PPG tahun 2021 biasa dilaksanakan sebados ibu-ibu bapak guru bahasa Sunda anu candi sertifikasi sertifikasi tiasa ngiringan tahun upami pusat tiasa ngawaragadan kanggo kegiatan PPG dipasarkeun ka daerah tentu orang kadang ngadongsok daerah provinsi tanapi kabupaten kota supados nanggarkeun kanggo kegiatan PPG upami orang nyumponan kanggo ulah ngarubah status tina tenaga fungsional jadi tenaga non fungsional gitu. Orang tetap tenaga fungsional. Jadi aya angka 2 perkawis P3K itu memang nembe status alih pegawai gitu ya. Upami orang indung tilu status pegawai. Jadi status pegawai PNS status biasa dari tunggal pemerintah pusat. Anu kedua yaitu pegawai P3K, pegawai tetap.
pegawai tetap hartosna sanes PNS, pegawai P3K mah diserahkan biayana ke perguruan tinggi. Tapi eta hak kewajibanana hak kewajiban sami isu P3K hungkul enak soal gaji we kan gaji PNS oke. Mau aya tunjangan anak, tunjangan istri, mau mual gitu kan. Eta teh masih keneh digodok, masih keneh isu-isu anu kurang kedah dipartoskeun. Wacana ya. Wah, iya namanya wacana gitu. Mudah-mudahan P3K statusnya urang ya. Urang mengusulkan guru-guru honorer, guru bahasa Sunda honorer, ya teh aya disebut guru honorer mah gitu. Asal eta guru-guru teh tos kenging nomor NUPTK. Upami tos kacatet terregister dina NUPTK, eta guru teh tos aman saresana mah. Bagi tak kacatet di secara nasional gitu. Secara nasional. Upami guru datang NUPTK eta teh memang status guru memang kedah kurang dilereskeun. Contoh pengalaman simkuring ya guru-guru anu honorer. Tahun kuring supados eta guru-guru teh secara bertahap didata supados kenging NUPTK. Tahun kahiji aya 2 guru anu sertifikasi, 2 guru jadi beban yayasan kedah ageung teuing maskan honor. Pangitan eta kedah jadikeun tarekah PGI supados orang gitulah data enak guru anu tata kenging NUPTK syaratna dan guru mah ya tadi terdaftar terregistrasi dina NUPTK. Pada ada semua tahu mangga hatur sewu. Saya pun berkawis NUPTK menetapkan simkuring kalau resahan ngajar di harita terbentur nanti aku masalah SK gubernur. Nah lah di info PTK siap. Nah abdi nu honorer di negeri SK gubernur. Oh eta kawasan ku SK gubernur kayaknya atau GTK alhamdulillah NUPTK terus keluar. Sok sanaos memang derajat karena sok sanaos derajat tervalidasi atau terverifikasi kan masih belum lah statusnya. Alhamdulillah berarti kapainan biasa dengan PPG komunitas aya deui kontraproduktif. Mung ka ieu aya kontraproduktif kamari memang terus geser buku MGWS terus anjeunna ada sertifikat pihak dinas sertifikat seksi saurang jelas balaran ada memang kita ngajukan kurikulum nasional data-data di sana sudah porti 2016 nah itu aya nu dekatan logika abdi gitu Pak. Nah ieu tadi lamun kurang NUPTK berarti tercatat di nasional aya di nasional ya mohon sadek pada ada punten sadar iman pedagodik mata pelajaran bahasa Sunda secara nasional tetap 7,8. Jadi kode Dapodik kode 8. 748 ya. Ibu cerita tulanan. Kode alhamdulillah sadarek imam tos kenging NUPTK dari usaha urang supados guru-guru bahasa Sunda teh kenging eta nomor NUPTK eta. Upama eta sosok ngiring. Usaha begitu orang ya. Pak nuhun Pak Dade. Mangga Pak Paruci bade nyarios naon tah? Entah eta sapali sebelah Pak Dede orang second lah. Ya. Mangga Pak Haji Yaya, mangga bade lihat tapi bade ngawogan. Oke Pak Haji Dingding. Haji Dede, stand up. Terdeak sakedip we.
nampi informasi perkawis guru peti luka teh 2-3 minggu kepengker nama isu gitunya. Ya teh anu muka eta teh nah pihak nasional atau nah pihak daerah gitunya. Boh nasional boh daerah tangtos munculna daftar calon guru formasi kanggo guru teh gumantung usulan-usulan ti pihak-pihak sekolah ketinggalan nama anu meryogikeun da naon sifatna kan kabutuh hari mah dibutuhkeun diusulkeun namanya dibuka gitu. Terus kita sami kasus gitu di UPI upami prodi sunat teu ngusulkeun formasi kanggo dosen moal dibuka-buka ku UPI teh dina tes kanggo nampi dosen eta teh katingalna gitu nya simkuring teh apal persis upami proses guru PT Luka sareng PNS tapi di UPI gitu upami diusulkeun ku prodi kanggo dosen seperti PT Luka namanya dibuka formasi daya ge aya bahan gitu kumar gitu diusulkeun di pihak mungkin sekolah tapi dinas kabupaten kota ka dinas provinsi biasa jadi teh dibuka ketinggalan mah eta tapi tacan persis kumaha gek-gekanana gitunya mong memang aya isu papayun aya guru anu statusna PNS aya guru anu statusna PT Luka gitunya hartosna mungkin juga engke ya guru sifatna kontrak kontrak mah upami ka anggo diperpanjang kontrakna teras upami teu ka anggo teu diperpanjang nyaliren dari kontrak mah sami di dosen oge kitu. Kitu rupina parede nambihan angga nuhun. Mangga mohon. Atur seueun nuhun Pak Yayat. Padingding bade nambihan teu? Henteu. Bade. Asa uping wartos teh aya penghapusan gitu nya. Jadi aya meralat PNS guru dihapus. Pendidik eta isu dan guru teu diangkat. Dan memang aya rencana kanggo P3K-nya PPPK. Itu teh otomatis rekrutmen CPNS teh dihapus. Itu nama asumsi masyarakat umum. Dan dia mah si horeng dengan ralat penghapusan PNS guru istilah dinas teh. Oh iya. Enten PPPK mah kanggo ngungkulan guru-guru honorer. Honorer eta, guru-guru honorer ayeuna. Hari PNS mah jalan terus. Alhamdulillah. DPR oge masih ngarekahan informasi ieu teh pan teu jelas pisan. Nanging sanes kitu pihak terus ngadamel pemaparan perkawis PPPK kebijakan sanes kanten duikeun ka prosedurna. Ieu disimpuring aya tilu rupi awitan perkawis kebijakanana jeung ieu paparanana jeung prosedurna. Nah, kami peryogi dibegikeun. Nah, informasi ngeunaan penghapusan meralat penghapusan PNS simpulnya dacan kenging nanging upami para sadek bade ngiringan kusimpuring ke di-share enjing tabu 1 di FIPS webinar ngenaan penghapusan guru PNS. Tabuh 7.30 duikeun ka tabuh 10 wengi. Oh, berarti 7 wengi oge nya. Oh, 7 wengi. Sanes 7 enjing dugi ka wengi henteu.
Yes, iya mah anjing. Pogi 19.10 sampai 22. Nah, tengah iya kanggo umum. Payun-payun weh. Asal nama aya pendaftaran heula, silahkan untuk melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran. Ya simpering diamain publish sementara. Dilalebetkeun passcode-na dilalebetkeun ya nuhun. Atur nuhun Pak Haji Dingding, Ibu Ruhaliah bade nambihan teu? Naros teh sada Ibu Rina, Pak Ferry, oge Mangga abdi molakan nambihan. Pak Dingding, Pak Usep. Abdi mah paling assalamualaikum Pak Dede ning Mairan. Pak Nadawi. Pak Dede ning Mairan. Kela sedap Bapak. Kumaha? Kulan. Para Nadawidi Mairan anu tadi sekedik Pak perkawis mohon ajengan PT Lukatea Bapaknya Manawi diwidian kene ieu hapunten pisan kieu heula atuh heula Pak Parano. Bapak Parano ke heula sedap. Urang pasihan heula waktu Paruci ti tadi ngacung wae muhun. Paruci mangga. Abdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh para suku sadayana sampurasun. Ini abdi nembe ngiring Mairan we sekedap perkawis P3K Pak. Memang leres upami ninggal dina kegiatan memang ieu P3K nu ayeuna teh Kemendikbud nu gaduh hajat. Jangan sanes Pemda. Perkawis nu anu disaurkeun ke bapak-bapak perkawis pengajuan di SMA lungtik di awal kumaha unggal sakola nahan ngajukeun atanapi henteu. Tim SIM di sekolah abdi nyelira nah ngajengkeun teu. Memang di dinya aya Dapodik oge aplikasi Sidakep atanapi sadayana di GTK upaman dibuka di dinya aya DSO namina teh. Dina DSO tantos unggal sakola masihan naon kakurangan di dinya teh aya bahasa Sunda mah tantos pangseueurna di unggal sakola kakiranganna guru PNS boh P3K. Eta data ku abdi ninggal nyalira Pak terus diajengkeun nama namun dumasarkan sistematika pengajuanana teh rupina kulan ini mah numutkeun hemat abinya hemat abdi jalanan ieu mah anu gaduhna teh hajat Kemendikbud abin marios dina sababaraha informasi anu dugi ka abdi perkawis ieu data P3K rehna bahasa Sunda teh aya ku abdi didiskusikeun sareng rancangan abdi nu bagian Dapodik tingkat provinsi anjeunna nu nyepenganan anjeunna nu bagian input anjeunna ngecek aya sababaraha kode dina dibuka dina bentuk Excel teh aya sababaraha kodena memang leres ieu nyana kode anu tina Dapodik. Nah jangan abi naros nah ari bahasa Sunda teh aya cabut kitu. Ieu nu jangan pertanyaan. Kan gitu. Memang bingung gitu ngajawabna. Ieu da secara kode memang leres ieu nyanakna tina Dapodik. Janten nah pedah ieu hajatna hajat Kemendikbud. Janten Kemendikbud masihan naon istilah nama jatahna gitunya ka Pemda ka pemerintah daerah upamina kieu sejarah sabaraha urang matematika sabaraha urang jadi unggal mata pelajaran teh dipasihan mangasok terseratkeun mata pelajaran ieu sabaraha gitu seperti segitu gitu kanggo di Jawa Barat upamina namun bahasa Sunda mah teu dipasihan space mah teu pasihan ngolongkrang gitu ku Kemendikbudna anu kahariwang ku abdi mah nah ieu teh masih kene wacana lamun teh mah wacana enak terus Februari sedengkeun informasi anu pahibet di luar Februari teh entos ngawitan pendaftaran atau ngawitan panginten pemisah acan pendaftaran teh panginten kedana mah terus ngalebetkeun peserta teh gitunya tapi kuota formasi teh ari ieu masih keneh
bahasa Sunda teh bari aya kan gitu. Kuota na dina informasi anu pahibet kieu teh gitu. Nah kitu matakna abdi kekeh umajak ka sadayana guru rumaos abdi tos 15 tahun ngawulang di SMA 10 gitu nya. Tetiasa wae sertifikasi, tetiasa wae P3K gitu. Umajak hayu cobian atuh lamun kulan kayak kira terus katangkep manawinya umajak sangkan hayu urang share oge di media sosial, hayu urang gerak oge salian ti lobbying oge gitu. Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun rupina ku ayana PPDBI katinggal nama kedah naroskeun oge ka PPDBI. Maksudnya nah di Jawa oge, di Jawa Tengah, Jawa Timur atau napi dina bahasa-bahasa daerah oge sami model kitu kasusna. Cina eta yogi aya klarifikasi seperti itu. Pak Haji san bade komentaran atau napi bade kana nu namanya atau napi bade nampung lah paran. Atau napi sami paranu patarosanana atau napi komentarna sareng Pak Ruci. Mohon secara data insya Allah cenderung sami Pak lantaran diskusi oge mung tadi dina orientasi anu nangtuskeunana Kemendikbud saur Paruci pangintennya si hapunten anu kasuhun dina paparan juknis peti luka teh ajengan kanggo daerah mah leres anu tadi dipaparkeun ku Pak Usep sareng Prof Yayat. Janten usulan mah lebetna di pemerintah daerah di pemerintah Provinsi Jawa Barat anu netepkeun ngalangkungan BKD teras engke KBKN. Tadi sekolah-sekolah Bapak kalau di Kota Bandung hampir sadayana ngalangkungan DSO teh ngajengkeun perkawis kekurangan anu kirang gitu. Mung tadi muarana aya di Dinas Pendidikan anu henteu ngaluarkeun kawijakan nah bahasa Sunda henteu di naon henteu aya luang formasina gitu kumargi pami ninggalina struktur anu disidakep mah tetela Bapak bahasa Sunda teh di luar kurikulum anu wajib B Pak tapi meceleng saatosna C peminatan bilih salah seueusna ti faktor eta nu mawi panginten kumawantun teh pamugi kedah ka mana nyarungsumna Pak ieu pasoalan teh kitunya da tetap formasi mah usulan formasi mah lebet ti pamarentah daerah gitu ngalangkungan BKD daerah sateu acan ditetapkeun. Perkawis data sami pisan Pak sareng Pak Ruci da insyaallah sasarangan milari teh mung tadi orientasi akhirna anu ngajengkeun mah di pemerintah daerah pamugi panginten aya lengkah anu konkret kanggo sambung catur atau napi panginten ngiring ngemutan ieu isu teh gitu hawatosna tadi imbasna anu ku Pak Iman didugikeun teh kana input anu lebet ka prodi gitu mugian teu aya rampat ka malerna kadinya mangga hatur nuhun Pak Ranu kami hati dina CP jadi tetela serpisan patarosan anu kuemutan mah kedah di saengana di Waler ieu aya patarosan ti Padadan Gunawan abdi mah dina SIM PKB disebutkeun lulus seleksi administrasi jadi peserta PPG tapi ngawitan angkatan kahiji di kalimat teh kapanggil wae aya meureun sigana keluhan atau curhatan di Padadan Gunawan oke di Ibu Siti Nuraini kanggo formasi P3K ukeun ditarekahan kanu nyepeng kabijakan supados tiasa aya formasi P3 tingkat SMK atur nuhun ieu patali sareng satuan pendidikanna di SMK nya sanes SMA. Mangga interupsi Pak Dede. Mangga Pak saha bade ngawalan. Interupsi Pak Dede sekedap. Kumaha Pak Pansep? Mohon hapunten supados simpel ditampung heula patarosan teu seueur teuing kalimah anu didugikeun supados sadayana tiasa katampung oge anu sanggahan ti sadayana naros pamugi panginten oge diarahkeun teu ngayaye acarana supados urang tiasa ngadamel kacendekan anu luyu sareng anu tos direncanakeun ku urang sadayana. Sakitu panginten Pak Dede pamugi di luruskeun atanapi di sarujukeun sareng konsepna. Hatur nuhun sateuacanna. Abdi bade tumaros Pak. Oke. Salam Pak.
Abdi Pak. Ya mohon Pak Peri, ku abdi bade dihancengan, ieu aya nu naroskeun teh Ibu Rina sareng Pak Peri gitu kan. Pak Ruci mah atos tadi. Janten mangga bade dipasihan waktu kanggo Pak Peri heula tuh. Mangga Pak Peri. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dina webinar. Pak, katorasan teh seueur ieu teh karasan kawit nama simkuring teh ngajak Pak Kadis hoyong ngiring webinar anjeunna konsen pisan sareng pengembangan bahasa Sunda. Pak Hikmat sareng Pak Kabit, Pak Edi Joto ngan kae saurna teh kenging seueur-seueur janten penginten teh sangaringan ageuna teh. Saresna mah hoyong ngiringan. Janten kieu Pak, ieu mah kasus di Kota Bandung. Janten tahun anggaran 2020 teh tos dihancengkeun, tos dianggarkeun ku Kota Bandung kanggo PPG 50 jalmi. Nah, margi kamari koordinasi panginten sareng itu ieu saurna tiasa dilaksanakeun. Kamari ditaroskeun ku Pak Kadis oge, nah bet tiasa dilaksanakeun ieu padahal anggaranna tos dianggarkeun. Tadi simkuring nguping ti Pak Usep memang kumaha hanya terus tadi tahun anggaran 2017 dugi ka henteu kabayar ku daerah-daerah eta memang simkuring oge nembe uninga gitu. Janten kasusna pami di Kota Bandung mah justru terus dianggarkeun Pak eta teh kanggo 50 jalmi malihan mah aya hareuos bojong ti Pak Kadis poh bilih mah da mung di Kota Bandung kamari teh mung 14 jalmi poh bilih mah itu daerah sanes satana PTMTS bade ngiringan ka DPA Kota Bandung mah tiasa ngiringan soranjeuna kitu. Nu penting mah ya tiasa kanggarkeun. Nah dina anggaran tahun 2021 kamari simkuring ka Dewan ka DPRD Kota Bandung dipanggil deui ku Panja nah ieu bade dianggarkeun moal kanggo bahasa Sunda soalna kitu margi kamari teh kaserap. Simkuring kamari ngajamin ka Pak Kadis sareng ka Pak Kabit insyaallah 2022 mah kaserap kalaksanakeun. Ka emutan simkuring mah minimal kaanggarkeun heula we. Anapun karek kalaksanakeun tetapi teu kalaksanakeun mangke nu penting mah aya anggaranna sok emutan simkuring kitu. Tah kieu Pak emutan abdi ayeuna kumaha tarekahna sangkan nya mungkin sami judulna supados eta anggaran teh tiasa kaserap gitu Pak minimal kalaksanakeun PPG-na. Nah kumaha carana nah abdi nyadira ngana MOU misalnya Kota Bandung sareng jurusan atanapi manginten ngalakukan PPDBI kadi itu langsung ngadongso atau penempangan ka GTK karasan GTK oge sok masihan materi ka Dinas Kota Bandung atanapi kumaha sayana gitu Pak kanggo PPG. Terus kaduana kanggo P3TK memang kamari simkuring saparakaca PPDBI sareng Kang Cep diluguan ku Kang Cep kanggo P3TK memang leres Pak eta teh sanes wacana kanggo 2021 mah teu aya kanggo bahasa Sunda mah. Nah, ari Pasekdi saya teh ngawalerna da simkuring di dia name ilustrasi. Janten kamu kawijakan ka panggar mah terang. Pangitan kitu Pak di simkuring mah simpel jadi kumaha carana sangkan PPG tahun 2021 kalaksanakeun biasa kaserap anggaranna kanggo 50 jalmi. Nuhun Pak. Hatur nuhun Pak Peri. Mung aya kahanya ka Pak Peri teh kunaon dititipkeun ka PPDBI nalika ieu teh yen Pak Kadis sareng Pak Kabit bade naon teh hoyong ngiringan tangtus bakal diwadahan supados anjeunna langsung atos kuring tos dilebatkeun lisna. Henteu kuring teu kawartosan nu intina mah bade sakitu orang ya. Abi tos dilebatkeun lisna ka di PPD punten. Abi tos dilebatkeun lisna di anggota PPDBI mung sor Kang Cep sorna teh mung di batasanan pesertana mung 30 jalmi. Janten Pak Kadis sareng Pak Kabis teh dicoret ku Kang Cep teh. Itu betul. Sampurasun. Tapi upami tema mohon mangga. Ibu Rina mangga diaturanan Bu Rina. Nuhun tos dikawadahan nembe ku Pak Ferry salerosna mah eta pisan anu bade disanggemkeun teh. Mu ngahaturkeun nuhun kana kaweningan gali tarekah ti jurusan dugi ka satekah pola ngitiaran malih dugi ka puseur ku padingding ngangihtiaran oge perkawis PPG. Oge ka PPBDI anu nembe ieu tiasa ngawadahan mung salerosna panginten Pak Encep mah seseueurna di SMA janten kauninga teh sagala perkawis anu aya di SMA. Salerosna anu di SMP mah luyu sareng kasauran Pak Ferry nembe dan pamilon mah teu tiasa kukumaha pamilon mah ngantos ajengan ti dinas parantos ngulem nanging pamikocolanana ti puseur teu aya malolongkrang kanggo sanaos
dinas kagungan wasorkeunna nama tangtos ieu teh pamohalan dilaksanakeun pamohalan tiasa laksana PPG teh kanggo utamina mah kanggo SMP da abi kirang terang anu provinsi mah kumaha. Tah ku kituna hatur nuhun kana tarekah anu parantos ditaratas ku sadaya anu micinta kana jurus kana bahasa Sunda gitu. Mugia kapayun atuh tiasa talolongkrang teh tiasa dipimilik ieu nya ku 13 urang utamina ti SMP mah damung eta-etana ti tahun ka tahun teh kanaos diulam teu aya jenglenganana kanggo ngiring PPG. Tah kitu atuh hatur nuhun parantos ngisiaran ku sadaya teh polah anu parantos ditaratos ku rerencangan sadaya. Hatur nuhun. Mangga hatur nuhun Ibu Dina bari ngemutan deui ka utamina ka pupuh PPDBI dina chat aya informasi perkawis daftar webinar nasional Sospol 5 pilih aya pangpangna nu patani sareng P3K biasa di eta kanggo dinten enjing kaping 31 Januari tabuh 1930 GK 22. Mangga hatur nuhun Ibu nu parantos ngadugikeun mangga ayeuna urang naon teh pasian waktu ka anu bade ngawaler kana rupi-rupi patarosan kana rupi-rupi unek-unek anu parantos didugikeun ku Ibu miwah Bapak. Mangga bade saha nu bade ngawaler deui Ibu Hajah Ruhaliah bilih bade mangga. Mangga sakedik kalarasan simkuring teu patos seueur tah biasa nama informasi teh dugi teh upami aya kagiatan tepang sareng kepala dinas tepang para pejabat di dinas atau napi di provinsi teh upami aya kagiatan gitu dina pasanggiri dina naon lah gitu. Nah tahun kamari pan orang teh henteu ruang riung teh nya janten biasana informasi usulan kanggo pengangkatan guru oge dina ngobrol gitu ngobrol non formal nu karaos hasil harita waktu Ibu Dewi sareng Prof Yayat geuning ngobrol santai guru bahasa Sunda anu panjang duy ka tahun payuna teh aya gitu aya seleksi kanggo guru bahasa Sunda. Tah kasempetan kanggo ruang riung tahun kamari pan teu aya janten obrolan anu patali sareng usulan teh memang teu kadugikeun gitu teu kadugikeun duy ka informasi ti luhur oge seueur nu teu katangkepnya kalebet wacana-wacana anu simkureung teu terang naha eta teh leres atanapi name obrolan gitu. Upami tadi para guru nu seueur terang masalah informasi perkawis P3K. Terus terang simkuring kalebet nu tarang ngobrol panginten upami teu tepang teu naroskeun gitu. Eta janten eta oge salah sahiji alasan naon pangna mungkin informasi teh teu dugi gitu. Wacana oge teu acan dugi. Dina situasi ayeuna sakapeung informasi teh leres sareng teu rada sahnya upami teu acan aya informasi tertulis tapi upami guru mah panginten tos terang datana janten langkung jelas ajang perkawis tarekah ari tarekah mah insyaallah tarekah kanggo PPG upami aya kesempatan tangtos di mung memang prodisan buat keputusan asa usulan teras komunikasi teras mung wireh teras benten sareng ngobrol langsung gitu ngobrol langsung apa laluasa pisan usul itu usul iya gitu hari dina WA mah sakapeung nya kawatesanan teh janten patali sareng P3K sareng naik pangkat nu kitu namanya teh simkuring teu
patos terang pisan gitu nya ya aturan-aturan seperti itu. Insya Allah hari prodi mah sapanya mantu sanes mantuan kedah pesimis patali contohnya di pasanggiri mah kata Wisna ka sadar di dinding informasi kemungkinan ageng sih kemungkinan ageng dilaksanakan tuh. Tapi SIM kuring sementara mah mungkin mangga diatur. Mangga atur nuhun Borelia. Sistem rekrutmen peserta PPG mah sanes di prodi, sanes di UPI. Dia tambah TK Langkungan BKD tingkat kota kabupaten visi anu disukeun ka GTK. Panganten ke tina eta usulan teh oke ditambihan ke catatan didinya ke dibiayaan anak ku APBD kota atau nakwi APBD provinsi. Ari prodi mah, ari UPI mah ngan uku nampi list. Karena peserta PPK aya pretest heula, aya pretest seleksi heula. Sanes ku UPI seleksina teh. Tapi ku PPG, ku GTK. Uji kompetensi oge sanes ku UPI, sanes ku prodi. Tapi diujina teh ku GTK itu secara nasional. Dan daftar biasa, daftar naon PPG anu entos dibuka enak tahun 2021 upamanya ada rek muka PPG di GTK terus tiasa dibuka ngenaan pendaftaran kanggo GTK luju sareng persyaratan untuk kedah dicungkonan. Ngenaan anggaranana engke panginten antawis kota pemerintah kota kabupaten provinsi itu nana sareng GTK badanten atanape MOU kanggo sabaraha anggaranna kanggo kegiatan saurang guru PPG teh gitu. Bentuk terus aya paguna saurang guru PPG teh sabaraha yenana. Ari prodi mah ari UPI mah ke nampi berapa sabaraha jalmi anu dibiayaan anu kudu PPG tahun 2002 mengukur ngalaksanakeun PPG. Kawitan seleksi terus ditampina PPG lulus henteu oge sanes ku prodi natos lulus henteu teh. Uji kompetensi kelulusan PPG teh. Tapi secara nasional. Ngan ari prodi mah ukur ngalaksanakeun pelatihan gitu, ukur melaksanakan kegiatan PPG. Dupi meneta. Seperti tahun 2017, 2018 SIM-kuring kalasan di bagian keuangan diruyungkeun ku parektor ternyata memang di anggaran PPG aya tos lulus teh sebutan tadi aya tos lulus tapi ti Pemdana teh can bayar gitu. Mungkin pentas UPI teh sanes ku Jawa Barat tungkul aya anu ti Aceh, aya anu ti mana, aya anu ti mana. Oke miliaran. Ya, miliaran. PPG natus lulus, uji kompetensi lulus, terus kayaknya sertifikat, tapi anu pelaksanaan PPG-na tadi balayar gitu. Ya, dan dibayar kanggo ujina sesatena. Eta benten honor dosen lagi tasan dibayar haritanya. Teu kada disebatkeun tamah, teu kada disebatkeun Bu. Teu kada disebatkeun tamah gitu. Jantan kada ngabujang ka GTK-nya, Pak. Oh, lewat tahun. Siap. Sedangkan sistem anggaran di universitas kan lamun lewat tahun teu tiasa. Ya, teu tiasa. Eta mintan prosedurna ada itu. Jadi pihak BKD kota kabupaten muka lolongkan ke pendaftaran guru secara online ke diitukeun ka GTK. Ke GTK memutuskeun, bahasa Sunda teh ieu. Tahun 2018 terus nampi list di GTK teh. Aya 22 orang guru bahasa Sunda, tapi teu aya nami-namina saha gitu. Aya 22 orang guru bahasa Sunda nu bakal jadi PPG. Aya catat tah di pinggirna teh eta teh dibiayaan ku APBD. Kacita upami guruna ti 10 kabupaten berarti kudu MOU 10 kabupaten. Jadi saudara kita Pak Ferry
Gitu. Atau Turun nuhun. Pak Haji, atur nuhun, janten jelas. Nuhun pisan. Turun pisan. Ya. Bapak miwa Ibu aya kena teh Pak Dingding atau nepi payat bade nambihan? Aya Pak Dede nambihan Pak Dede. Oh, ada? Ya. Ya. Ya, mangga. Perkawis guru perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengalaman tes PNS 2 tahun kapengkernya nu aya teh nya PNS Basuna teh 2 tahun kapengker simkuring nampi telepon ti GTK Provinsi Jabar naroskeun naon namina kanggo judul tes guru bahasa Sunda sangem simkuring teh tos we mapal bahasa daerah dalam kurung bahasa Sunda margi harita emot aya 2 ijazah nu dikeluarkeun ku UPI kahiji lulusan pendidikan bahasa daerah, kedua lulusan pendidikan bahasa Sunda. Pami disebatkeun Sunda wungkul nu daerah teu tiasa ngiring, disebatkeun daerah wungkul nu Sunda teu tiasa ngiring harita teh. Akhirna dikurung bahasa daerah dina jero kurung bahasa Sunda. Tah kuemutan kanggo naon margina teh aya formasi kanggo guru PT Luka di Jawa Barat biasa ngontak ka urang GTK Provinsi Jawa Barat. Margi ketinggalna bakal aya patola-patolina sareng guru tenaga kependidikan di tingkat provinsi. Ya kan terus nama anu dijanjikeun ku Mendikbud ya dina kurang langkung sasi sabaraha teh sasi 11 yang Kemendikbud bakal muka seleksi pikeun guru honorer kalau non PNS jadi pegawai pemerintah perjanjian kerja PT Luka. Nah biasa jadi dina mindset orang pusat Kemendikbud nu diutamakeun guru-guru nu sifatna nasional dugi ka guru-guru mulok atau bahasa daerah dianggap teu aya eta teh biasa jadi akibat tina struktur kurikulum nasional teh katinggalna nama margi guru bahasa daerah teh teu aya dina struktur kurikulum nasional katinggalna eta. Nah tahun ieu prioritasna guru-guru mapal nasional anu daerah tahun payun kemudian tiasa kontak cobi ke Pak Encep ka urang GTK bilih anu biasa dikontak ku simkuring tos ngalih jabatanana ngari gentos pimpinan dinas pendidikanana gitu nya eta nanti temate kemudian tadi taroskeun Pak Dingding daftar guru anu tos lulus biasa diusulkeun ka GTK pusat margi tadi daftar anu tahun kamari wae aya 22 urang teh aya daftar jalmina kemudian pusat mung nampi jumlah wungkul teu nampi sareng daftar guruna kemudian eta tapi nama eta 2 ya maka nuhun Pak Haji Yaya. Ibu miwah Bapak anu ka Bandungan ku simkuring mah parantos ekses parantos gente naon anu janten udagan atau nepi janten pamaksadan Pak Encep Ridwan saku PPBDI. Namun simkuring beri naroseula ka Pak Encep nah parantos jelas atau nepi kawalar kene upami kawalar alhamdulillah atau nepi parantos jelas lagi upami ningali waktu enak bade 14 kuemutan ditabu salapan tadi kurang terus ngalaksanakan tinggal kumaha Pak Encep laras samatawisma abdi pangetan ngopikeun heula tinu sanes manawi aya keneh aya Kang Darpan jadi pangetan teh aya nu sanesna manawi dihaturanan satacan abdi kaya mungkas pangetan kanggo ngadugikeun ka sadayana itu pangetan Pak Dede. Pak Darpan halo Pak Darpan tadi mah aya Pak Darpan aya ngusulkeun tiasa teu anu bae mangga Pak Usep mangga ya SOTK anu aya di provinsi dihirupkeun deui wios teu ngaranna BPDK oge. Salok Pak. Hatur nuhun. Supaya urang aya payung hukumna.
SOTK struktur dinas pendidikan nu aya di provinsi nu aya di minimal bidang anu baheula aya deui gitu tah. Ya. Yap, siap Haji. Ya. Nuhun. Atur nuhun Pak Usep. Mangga Pak Darpan. Upami daya Pak Darpan. Aya Pak Darpan. Mairan Pak kanggo mungkas Pak Dede, mungkas cariosan. Samsaha. Sing Sehat. salamet. Amin. Oh, sing salamet sing sehat anu kandung anu sareng nu dikandungnya. Amin. Ieu teh ngiring-ngiring. Dede, ngiringan we, nu teu tiasa ilu biung. Hapunten pisan. Oh, gitu. Mangga. Insyaallah ge dipancep rupina mah nafsu wartosna. Mohan. Iya. Nuhun Pak Dede, nuhun. Ai dapan Nuhun, bisa Pak Darpan, nuhun. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Usep. Salam ke sadayana. Pak Darpan. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam. Sadereng Iman, Pak Iman, mangga. Hatur nuhun Pak Dede. Aya saudara naon? Mun imah abi mah bade muka cariosan abi. Tenen Tarik teh. Mairan anu tadi penten walaran-walaran di pun guru sadayana penten alhamdulillah eces pisan. Sareng penten kan tadi walaranna isu ieu teh masih kena isu gitu kan ya. Masih kena wacana. Saka emut abi mah justru meungpeung gitu masih kena isu, meungpeung masih kena wacana. Mugia ulah dugikeun ka ieu teh terrealisasi sok sanaos tadi aya walaran eces pisan ti Kang Peri di sarangan oge harita basa kadinas tos nyebatkeun bahwa pihak dinas teh nyebatkeun bahwa tahun 2021 tos moal aya gitu formasi P3K di bahasa Sunda. Ya mudah-mudahan abi masih kena berharap ieu teh masih kena prank awal tahun gitu. Mudah-mudahan masih kena isu. Nah, salami masih kena isu mudah-mudahan kurang masih tiasa ditarekahan. Sakitu penten anu kapihatur. Mangga nuhun. Pak Ancep mangga kanggo mungkas. Mohon hatur nuhun akang-akang teteh-teteh kali Bapak Guru Abi Sapara Kanca, panginten Bapak Profesor Yayat, Pak Dr. Dingding, Bu Dr. Halia, Pak Dr. Usep, oge Pak Dede sakali. Hapunten anu kasuhun boh bilih resak basa mawur catur panginten simkuring sakali. Ieu mah etang-etang silaturahmi laras-laras anu janten sapertos baju ai bajuna yang ai baju bisa janten beja, ai beja teh dugikeun ka emper-emper kasebatna kirang sae. Dianggo ku abi acuk narak sukanana sae berarti langkung sae. Dianggo ku Padede langkung sae eta. Abi alim dugi kadinya dumawi panganten simkuring Sapara Kanca inisiatif mudah-mudahan ieu Bang Baluh anu salami ayeuna aya di guru bahasa Sunda tiasa kadugikeun naon-naon anu jadi dimaksadanana. Rupina tos eces kalayan jelas panganten hiji urang sasarengan panganten nyungkeun bantosan ti para sepuh sadayana entong ad-ad tong hariwang insyaallah abdi siap nampung atanapi nampi sagala usulan sapertos ti Pak Haji Usep. Insyaallah eta bagian ti usulan simkuring ka Dinas Pendidikan sareng ka DPRD oge ka DPR RI wacana nu baris di audiensikeun. Memang leres pisan tadi sauranu saur sadayana P3K oge memang Pak Cep. Siapa? Terus saya di Lajeng ya. Oh, mohon. Mohon salah sewes isu nu langkung antep di guru di bahasa Sunda perkawis P3K memang leres pisan isu anu kahariwang pisan kanggo wargi-wargi abdi sadayana adi-adi abdi sadayana anjeunna tos ngabdi sababaraha taun sababaraha welas taun kasempatan kanggo aranjeunna teu araya eta mudah-mudahan urang sasarengan panginten ti PPBDI oge ti dosen sadayana oge ti pihak anu terkait tiasa sasarangan kanggo ngajengkeun ka pihak pamarentah anu kagungan kawijakan. Sakitu rupina panginten anu kapihatur sakali deui hatur nuhun kana panampianana bilih kirang paos panginten sakali deui sikap cariosan undak usuk basa anu kirang nete taraje nicak hamalan tawakub anu kasuhun hampura anu diteda. Kitu panginten pamungkas ti simkuring Pak Dede sakali. Mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Encep neme urang parantos ngalaksanakeun audiensi silaturahmi kalayan lumangsung dina aya dina kalancaran. Sakali deui simkuring nganuhunkeun ngahaturkeun sewu nuhun ka
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda anu parantos masihan lolongkrang, masihan tempat ayana audiensi sareng silaturahmi. Oge teh hilap ka Prof Yayat anu parantos kersa rurumpaheun atau nepi kersa sumping acara kang ngeces jendrekeun sapuratna naon anu jansan ti pihak PPDBI oge ka Pak Wadek Pak Haji Usep Kuswari ka Pak Kaprodi Pak Haji Dingding minangka Kadep jurusan Pendidikan Bahasa Sunda sareng Budaya Sunda SPS atau PS2 SPS UPI Bandung. Oge mengucapkan alhamdulillah jazakallah khairun kasiron simkuring para dosen oge tiasa patepang sareng wargi-wargi simkuring ningal aya Ibu Imas Rohilah, Ibu Ayu, Ibu Ima, Ibu Asri, Ibu Epni oge ka Ibu Novera, Padarpan, Pak Eka Haryanto anu teu tiasa disebatkeun kulan. Ya Bu Tati itu seangkatan. Mohon mana? Ya nu katinggal dina ieu we gitu. Bu Rina mohon Ibu Tati hormati, mohon Ibu Rina, Ibu Pardian, sadayana lah upami ningal kana partisipan teh di aya 67 urang janten upami disebatan hiji-hiji mah nanti kalintang ayayaina ku emutan urang kumkeun we ka sadayana nuhun tiasa patepang rarai sok sanajan dina media maya atau media daring dina dunia maya namun bari urang silidungakeun sakumaha anu tadi kurang kakuping kumaha perjuangan Ibu Kadep Ibu Hajar Walia anu sakitu matak ketir matak naon teh matak pikaharibeungeun urang silidungakeun mudah-mudahan urang sadaya aya dina panang tayungan sareng panyalindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah anu Maha Rahman Rahim, urang ditebihkeun tina sasalat COVID-19, COVID-19 sareng rupi-rupi balai anu baris tumiba ka urang. Urang ditebihkeun kitu tah. Hatur sewu nuhun. Amin. Urang tutup baik tapi saya pisan upami ka Pak Haris bade nyuhunkeun supados dipoto di halaman hiji aya halaman ieu PPD-na dibuka punten mohon aya 3 halaman mangga Pak Haris punten diabadikeun manawi ku abdi oge di nepi ke Ibu Hajah mangga. Ku abdi wae, Pak Dede. Iya, mangga atuh. Mangga, Pak. Sadayana tilu halamanana we. Arca hiji, 2, 3. Sakedap. Pak Haris teh aya atuh. Parid deh. Kaca parid. Di halaman kedua mangga siap. Hiji, 2, 3. Halaman hiji nu Ferin teh sami sareng halaman hiji nu abdi. Pak Eka, damang Pak Eka. Halaman katilu. Iya, Ima. 2, 3. Mangga atos rengse. Alhamdulillah hirobbil alamin. Alhamdulillah urang tutup heula Bu urang tutup heula ieu lawungan ke upami parantos ditutup mangga bilih bade ngobrol saneung mangga urang tutup heula ku ucapan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadayana. Alhamdulillah nun. Bapak sadayana. Ibu Novera masih kena di Pasir Jati. Terus sadayana. Pak Derus, Ibu Nopi, Pak Wildan ya. Neglang dari Haris, damang Pak Haris.
Batualina Pak Eka, batualina tah, ade hilap. Punten dibalikeun. Pak Dede, ken mancing Pak Dede. Siap, hayu ah. Yuk, Pak Haji Usep ge tos pangseng hoyong yeur sono, hoyong Usep lah. Irana ka Pandeglang deui orang Pandeglang. Ya, aduhnya. Kedan. Bu Novita bari ngasuh